si Udin dagang jengkol maksudnya duit, si Soleh jadi mui maksudnya duit. Atuh hebat sarua pada duit doang, nu ngabedakeun dalil. Lain eta ngaji mah. Sakadar kos kitu jang naon. Daripada sia magahan Al-Qur'an kos kitu. Boga murid sia. Haju mentaan sia ka murid, hayang dibayar sia ku murid, maning dagang toge sia kos kitu. Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allah ya Allah perek nyampurnakeun agamana sesuai jeung nu kamari waya ballahu illa ayyutimman nuruh. Sanajan orang Yahudi orang kafir tersepen karena munculna agama Islam, tapi Allah menghendaki dengan cara Allah ngutus seorang manusia nu diangkat jadi rasulna nu ngaran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwa Allah allazi arsala zatan ngutus rasulahu kana ka rasul nabil huda kalawan mawa pituduh. Huda teh ditafsiran teh ku Al-Qur'an, sebab di jero Al-Qur'an teh aya petuduh-petuduh deuk naon dirage baca Al-Qur'an. Timimitin deuk nyahokeun pangeran Al-Qur'an, deuk nyahokeun nabina Al-Qur'an, deuk nyahokeun permuamalahana baca Al-Qur'an, deuk nyahokeun munakahatna baca Al-Qur'an, deuk nyahokeun jinayat baca Al-Qur'an, deuk nyahokeun perekonomian kelas internasional baca Al-Qur'an, deuk nyahokeun teknik baca Al-Qur'an, deuk nyeun sepeda, motor, mobil, kapal, laut, udara baca Al-Qur'an, deuk nyeun senjata baca Al-Qur'an, deuk nyeun bom baca Al-Qur'anul Karim. Tinggal orang bacaan Al-Quran, paham Al-Quran, terus laksanakeun. Yahudi leuwih ti heula maca Al-Quran jeung ngalaksanakeun nyana nu jitu padahal teu percaya ka Allah. Mentek bil huda. Maka dalil-dalil jeung mukjizat-mukjizat. Lamun Allah ngutus Kangjeng Nabi henteu mawa mukjizat, saha nu bakal nurut ka Kangjeng Nabi? Tapi ku Gusti Allah dibere dalail, dalil-dalil, barohin, dibere mukjizat, tercengang kabeh dengan mukjizat Kangjeng. Ketika Kangjeng ditinggalikeun ku Yahudi jeung Nasrani, Muhammad mawa naon sih? Al-Qur'an. Coba kehebatan Al-Qur'an dan hayang naon maneh? Coba onta kena ngomong. Tanya ku Kangjeng Nabi. Onta ditanya ngomong, mukjizat Kangjeng tercengang kabeh. Coba tatangkal kayu, memeh ditanya geus salam heula ka Kangjeng Nabi, kerikil. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah, assalamualaikum ya Muhammad. Tangkal korma kita datang, coba korma itu kena datang ka dia. Korma dipanggil ku Kangjeng Nabi, "Tal, hei korma ka dia." Tangkal korma gudagide langsung nyabut sorangan, langsung datang plek lempang sujud di hareupeun Kangjeng Nabi, maca 2 kalimat syahadat, kadengeun ku Yahudi jeung Nasrani, ku kafir-kafir Mekah, musyrikin Mekah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan Rasulullah. Balik deui tangkal korma ka tempatna, gudagide plek deui, wah Muhammad sihirna hebat. Kumaha bil huda. Ya Allah, kurang puas. Coba Muhammad, coba tuh panon poe bulan kena belah 2, coba datang ke mana? Lamun kitu bakal percaya mana bawa kula Rasul. Coba bae heulanan lo ngomong ke situ. Nah ya, belah 2, datang panon bulan gitu. Belah 2, nu hiji asup ka dieu, nu hiji asup ka dieu. Balik deui ka dinya, tek maca syahadat, balik deui ka luhur. Bener teh Muhammad budak kamari sihirna ku hebat. Deuk kumaha cenah? Bil huda. Walladzi arsala rasulahu bil huda, mawa pitujuh. Geus buku tadi dibacakeun secara syariat deuk naon, coba Quran baca hayu. Cenah ieu mah kula mah hayang naklukeun awewe, ieu kula teh diciduhan ku awewe kecil tah mah. Ieun Bombay ge Quran bisa, buka Al-Quran, ieun kapal baca Al-Quran.
ye nyen senjata baca Al-Qur'an atuh kobodeun nakulkeun awewe itu qala Yusuf li abi ya abad ini senjata inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum sajidin Allahumma lain kol basarwiti fi cikupa kamala yang tal hadid dari Daud alaihi salam sallallahu alaihi wasallam langsung datang mana Kang Pendi Kang Pendi mana wajahmu selalu ada di hatiku kumismu ada di hatiku dan aku benci padamu aku telah dikelabuhi olehmu goblok kamu ya menjadi kira tuh ya gampang hayang naon di Al-Quran hayang sugih Masya Allah wajin tilnasi bil hadiatu karijala wa ala kulli dhamir yatina min kulli fajjin amiq liyashadu manafi'u paranti jang sugih ngawarung bacakeun eta wajin fil nasir seru ku anjeun wahai Ibrahim manusia bil haji supaya munggah haji ya tukar jalan bakal daratang laleumpang suku wala kulli dhamir yatina di saban penjuru bakal daratang min kulli fajin amik tah eta keur carita munggah haji terapkeun ku urang teh di dieu urang teh tafaul ka ayat eta ya bil barokah ya pake ngawarung bacakeun eta teh bener masyaallah aya aturanana bacaanana 999 aja oh bener udah ratang Masya Allah ti unggal penjuru ngan saminggu doang eureun kunaon bang gorenganan ngabri ngahutang kabeh padahal tadi dah hayang laku atuh laku ngan dihutang sudah ratang kabeh datang pan haji eureunan ngawarungna geus eureun aing geus tamat sekali batu rabbik selesai guys hayang naon coba cenah kiai lamun nyandung supaya rapi nah kecil a'udzubillahi minasyaitonir rajim malik teruskeun gua ini asana nyarandung kabeh wah teu beres nu ngaji ka Cilongok nyandung kabeh aman dibere wiridana ku kiai na kitu nyandung maksudnya nu kanyahoan mah iya iyalah wallazi arsala rasulahu bil huda lamun henteu dibere dalil henteu dibere barohin henteu dibere mukjizat naon atuh kakuatan Kangjeng Nabi maka urang sebagai warasatul anbiya na atuh kudu kuari kudu atuh kurang kudu boga bil huda lamun teu boga bil huda mal bisa tuh mukjizat lain naon atuh minimal nurutan Kangjeng Nabi teh tersep kana duniana minimal nurutan Kangjeng Nabi ulah yang diagung-agung ulah yang dimulya-mulya ieu liwat be aju jelema ngomong mah haji tah si mana ji goblok mang haji kiai aing ada emang haji goblok sia mah eta geus wayab tulu kiai uhu eta batal tuh kagiayana Kangjeng Nabi di Ciduha Kangjeng Nabi mah di tendenan handalam on tadi dia bari sujud biasa bae sudan marang teh Kangjeng Nabi geus puguh diomongkeun ieu mah kakarake diomongkeun dong masyaallah teh budak nyana teh jauheun aing di Bogor beureun aing di Bogor kan dagang salak sugan teh belajar cibana orang dagang salak tah iya arsalahu bil huda wah Kangjeng ndek kumaha sahabat teu percayana ka Kangjeng Nabi atuh lantaran mawa bil huda ketika sahabat bantes perang dahaga kabeh perbekalan seef beja ka Kangjeng kami lelah ya Rasulullah
sementara boro-boro makanan cai ge teu aya. Cek Kangjeng Nabi aya teh coba sisana saeutik teu aya, bawa ka dieu teh wadahna, dibawa ka dieu wadahna, cicikeun ka dinya, cicikeun asupkeun panangan Kangjeng Nabi, cabut mancer kabeh 5-5 sak wayuh kabeh muararan wow wudu minum maka ngawadahan segala rupa. Ya Allah ya Rabb, ditanya teh anak sabaraha kira-kira jelema kurang leuwih bangsa 1000 mah. Lamun kaji pendi bisa mancer kitu atuh geus jualan cai nya mah. Atuh jualan cai. Masya Allah Kanjeng. Lihat kumaha coba bil huda. Wallazi arsala rasulahu bil huda. Allah karim. Masya Allah. Ketika Kanjeng Nabi mantas perang Hunain, kemudian lapar kabeh jelema sahabat. Lapar. Jabir bebeja ka pamajikanna. Mana bahasa hebat tak mana tah? Mana budak perhatikan. Orang lain. Mama. Ya Allah. Naon kan? Kangjeng katinggalina lapareun jasa pohara geus pararias. Urang boga naon? Aya pasakeun. Coba. Ah, geus pasak. Aya saleter. Dipasak saleternya. Terus urang mencit embe anakna. Tapi cek pamajikanna ieu mah ulah bebeja rame-rame. Kangjeng bae paling mawalah tiluan opatan lobana 10-an. Geus tenang teh urusan kos pasak. Laporan kan Tuhan. Ieu macam Tuhan hungkul paringgel tiluan 4-5 plong bada 10. Itu mah majikan kula keur masak bari teh ulah lobaan. Oh, alhamdulillah. Cek langsung nangtung Kangjeng. Wahai para sahabat, cek Jabir Jabir alhamdulillah pamajikan masak dijadiakeun urang rame-rame berangkat kabehan ka ditu. Patu Jabir langsung lompat, "Mah, mana? Kabeh ade ondang. Ulah mah geus di jero kamar bae teh hayang aing mah." Salet. Jelema sabaraha cek pamajikan aya 1000-an mah. Aduh. Sarekan Jabir. Talauna, bisik ieu tagih geus. Ribut jalan ke jeung pamajikan bisik basil ini atuh hiji bisik sakumaha parentah anjeun atuh Kangjeng Nabi na hudang nangtung ku bantu makanya jelema lapar kabeh 1000-an aku mah nasib bae geus cek pamajikan geus sabodo lah pokona datang kabehan 1000 jelema pan mana pasakeunana ye yes antri saurang-saurang berean ku Kangjeng sakumaha kebutuhanna tah 1000 kabeh dahar 1000 kabeh masih keneh nyesak keneh dibikeun ka pamajikanana. Jabir kakala keluar. Cak Jabir teh emang nyesak. Ya Allah. Masya Allah karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Mujizat. Huwallazi arsala rasulahu bil huda. Lamun teu mawa bil huda Kangjeng Nabi saat eta di tengah-tengah kerumunan musyrikin, tengah-tengah kerumunan kafirin, di tengah-tengah iman anu lemah. Oh, atuh moal dituturkeun Kangjeng Nabi. Tapi Kangjeng Nabi mawa bil huda bentukna Al-Qur'an. Wari Al-Qur'anul Karim baca kurang. Baca kurang aya di jerona segala rupa. Zaman narita saya nu belajar qiraat di Baghdad teh kat Ki Ma'ruf Qurqi seorang kutubul aulia. Begitu belajar datang ke ara'aita alladzi yukadzibu biddin fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Tadi terus-teruskeun. Sedangkeun memehna nyana geus ngaji di ahli qiraat. Balik deui. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un.
pajar diterus ya balik deh 3 kali merenya sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Datang ka anggeus balik deui. Cuy. Disalahkeun henteu. Diteruskeun henteu. Kita balik deui. Mun kitu bahkan disalahkeun. Misalnya kurang ya. Yad'ul yatim. Takan ngeunaheun urang. Ya, ara'aita alladzi yukadzibu bid-din. Dal kuda. Dal cung letak cung ai tung mah tung bae ulah cung letak atuh teh bahasa Sunda teh kudu make hamas ya ieu mah atuh hamas makan kuduna ge atuh bahasa eta Quran ya tabat hamas ai Sunda mah ulah make jeung kirat cung betok kok bagus masyaallah karim salah nerapkeun sama kitu bae ambo atuh teu kudu bahasa Sunda mah nah ieu kan teh ara'aita allazi yukasugan kurang zalna kurang henteu ara'aita allazi yukadzibu bid-din geus pas henteu sugan disalahkeun bid-din henteu ara'aita allazi yukadzibu bid-din henteu disalahkeun tapi diteruskeun henteu geus trek isuk ngaji eta deui bah pan jadi kieu tuh ya aing geus tamat di ditu mah geus beunang surat tamatna naon ngaranna naon sia ku bodoh-bodoh teh masyaallah ya Allah teu ngaraji qiraat bakos kitu teu nyaraho ya Allah ya Rabbi geus aya tanda tamat ijazah ngaranna teh bahkan geus aya silsilahan urang kan lamun i Quran kemudian urang hafizul Quran kan dibere silsilah urang tisah sampai ka Kangjeng Nabi masyaallah eta nu mahal ge silsilah eta mah urang geus aya kan tuh pendek tidak bersilsilah aya kadinya bin genderuwo silsilahan ya baca Quran teh ngeunaheun kadang-kadang silsilah teu pernah aya nu menerkeun teu pernah nu nyalahkeun teh mah petet jadianan teh mah atuh petet bapan kajanina lamun amis lamun haseum mah semono lobana haseum nah isuk ngaji deui أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله seminggu ara'aita kene bae ya Allah ya Rabbi nanya oge nya Mama Ma'rufil Qurfi abdi di dieu ngaos ara'aita di saminggu diteruskeun teu disalahkeun teu aing nyaho dia kan geus menang ijazah dia teh asana ti Ma'rufil Qurfi garangkas meureun nyari emang aing teh nyaho bacaan sia bagus tapi kan sakadar babacaan deuk kumaha bener hirup ingan sakadar bisa maca doang makharijul huruf dibeberes ku sia senina dibagus-bagus ku sia ditonton ku jelema meunang amplop goblok tunggulnya lain eta ngaji mah sakadar kos kitu jang naon daripada sia magahan Al-Quran kos gitu boga murid sia haju mentaan sia ka murid hayang dibayar sia ku murid maning dagang toge sia kos gitu buguh sia dagang toge jengkol dagangkeun ku sia eta dagang kiroat geter-geternya maksud mama kumaha laksanakeun ku sia laksanakeun carana
berangkat sia isget teangan ku sia fakir miskin teangan yatim piatu ayo berangkat laksanakeun ara'aital ladzi yukadzibu biddin loba jelema nu ngabongkeun kana agama fadzalikal ladzi yad'ul yatim anu ngantepkeun para yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin henteu pernah mere kadaharan ka fakir miskin teangan yatim teangan fakir miskin bere ku sia naon aya di sia eta kakarek ngaji karaknya na berangkat neangan fakir miskin bebeja deui ka mama aya bere di mana bisa kan mama jadi kos gitu ulah ngomong tampiling sakuai karak diberean kunyana beakeun kabeh duit sia beakeun kabeh cukup dah kurang nu mama beakeun kabeh beakeun kabeh tah ngaji mah kitu ai tadi makan ngaji teh di ahli qiraat nyaritakeun makharijul huruf jeung lagam-lagamna ai ieu makan nu diwali ngajina teh beda di ditu mah ngabeberes babacaan doang ai di dieu mah meraktekeun duwe wali mah meraktekeun nu bantak saha gurune saha muridna ku ari nu deuk hayang belajar kawalian lu hese lain guruna muridna nu eueuh muridna nu eueuh ilmu kawalian guruna ambalayah loba lain ambalayah lo aya nu maot geus nu geus maot aya nu hirup keneh ge aya pi muridna nu mana pi muridna tah nu ngalaksanakeun kos kitu nah hese tah ieu mah malik di marubil gori mah nah sanggeus tadi nah geus kan badzalika yadul yatim badzalika alladzi yadul yatim nah geus ya ara'aital ladzi yukadzibu besi mana disangka pembohong agama ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin kesia lamun teu kos kitu fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un salat nage sia mah bakal jadi ka neraka lantaran salat nage hayang kalem ku tatangga deuk berjamaah ge mani di bejan we tatangga lihat saya nih mau berjamaah woi masyaallah lamun kadenge Haji Pendi mah becek masyarakat teh getol jasa berjamaah tiis kana hatet aya pangalem tapi lamun nu ngalong ka mana Haji Pendi jadi mumul gitu berat perasaan teh geus lain ka Allah padahal ibadah ka Allah nu kudu di alemna nu kudu ngalemna Allah ieu lain masyarakat tah ieu nu geus kieu alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un tak belajar praktekeun salat ka Allah nu bakal ngaganjarna Allah nu ngalemna Allah hiji be Allah ulah dibabawa makhluk ketika aya fakir miskin teu hayangeun nya ge jadi fakir teu hayangeun jadi miskin horenganan eta teh jang nambahan ganjaran urang nu boga hakikatna mah ketika urang boga tuh disadiakeun fakir miskin selamana kajenteng di Indonesia deuk dieuweuhkeun fakir miskin moal aya sebab aya keneh nu sugih ieu teh jadi percobaan jang nu sugih datang ka mana nu sugih menghadapi orang fuqara dan masakin jang ningkatkeun derajat jelema-jelema nu baroga laksanakeun cek Marufil Qori Jasia mah maca Quran mah geus bisa Jasia mah maca kitab geus bisa Jasia mah geus hebat kadangena ge tapi praktekna rahasia hah karak dirinya unggal boga breg unggal boga tek salat geus mulai kuari makan eueuh pikiran lantaran eueuh nanaon di jero hate kamari makan Allahu akbar karung cang dikumbahan insyaallah karim Allahu akbar nu dodet nancan diberesan jarumna di mana jeung karyan mana aya teu Allahu akbar beuh budak nu kamari geus diiangkeun ka padang can dibayar ya Allah Allahu akbar mana aya deui ieu anu ngorder aduh barang nancan aya Allah dikira salatna tolol dikira salatna Allahu akbar insyaallah pemajikan marah bae kawin deui kitu Allahu akbar mangsa asana kawin deui tambah leleb ya Allah deuk kira salat
mikiran itil bae goblok. Ayo dunia piceun di jero hate hiji Allah Allahu akbar tuh nanaon mantep ya Allah ya Rabb ya Allah ya Rabb masyaallah nginahin Allahu akbar nginahin pikiran lah isuk gemereun paeh aing Allah tu ayat uluh ala ulayat tulul amal tulul nah huwallazi arsala rasulahu bil huda mujizat Kangjeng Nabi di Bukhari hayang sakumaha mujizat Kangjeng Nabi geus di buku-bukukeun geus dikitabkeun ku para ulama hayang sakumaha ayo gerak caritakeun mujizat bil huda terus turun-turunna ayat bil huda Masya Allah dek disampurnakeun agama ku Gusti Allah babarieun Allah mah walau karihal kafirun sarajan ditahanan ku kafir diulah-ulah Allah menghendaki jadi muncullah Kangjeng Nabi bil huda mawa pituduh bentukna Al-Qur'anul Karim sok belajar urang heula kuari mah babacaan nu rapi ulah saliru sod sin shin gimana emang ngadengin eta deui ihdinas siratal wah sin teh mah teu ngeunaheun kan kadengeuna iya kana na'budu wa iya kana heuy pasti atuh iya kana na'budu wa iya kana nasta'in alhamdulillahi rabbil alamin gairil maghdubi alaihim waladdallin beres guruan ngaji guruan lu bener ngajina tah ieu babacaan heula kara kaditu da ke urang di tadarus dek dihizibkeun seminggu sekali tamat di Jumat ka Jumat engke lamun takwa timbul hudana aya maziyah di jero pembacaan Al-Qur'anul Karim tanpa dihayang-hayang ke urang wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq jeung Kangjeng Nabi teh mawa agama nu hak anu tetep nu hebat maksudna hak teh penuh kebenaran penuh kepatutan penuh kemanfaatan agama teh salat geus teu kudu ditanyakeun naon sababna ieu zuhur 4 rakaat naon sababna asar 4 rakaat ko magrib 3 rakaat teu kudu nyaritakeun geus kitu nu penting mah sia salat ari dibahas kenapa salat henteu dibahas geus tuntas salat zuhur dipertanyakan kenapa 4 rakaat dibahas asar 4 rakaat kenapa bahas magrib 3 rakaat kenapa bahas isya 4 rakaat bahas subuh kenapa 2 rakaat dibahas selesai pembahasanana tentang hikmah ai salat henteu coba ayo salat aya hak di jerona jeung aya rahasiaan ketika perintah Allah setiap perintah di jerona aya kamaslahatan setiap larangan di jerona aya kabahayaan titik geus sakitu bae Allah merintah aya kamaslahatan dunia akhirat aya kamanfaatan dunia jeung akhirat ketika larangan aya kabahayaan dunia jeung akhirat asal larangan aya kabahayaan dunia jeung akhirat titiknya sakitu dinil haq masyaallah karim ieu Kangjeng Nabi mawa dinil haq hanif buistu bil hanifiyatis sahma kuring diutus mawa agama nu hanif enteng salat bisa nangtung teu bisa diuk ngedang teu bisa ngedang wari isyarah guys teu bisa isyarah siapkeun 1,5 meter emang aya paksaan di agama tidak ada la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy Allah mere ka Kangjeng Nabi diutus kitu Kangjeng Nabi mawa agama dinil haq geus diatur ubudiyah muamalah kitu munakat jinayah dikitabkeun secara syariat hukum tuh jadilah riyad jadilah takrim jadilah fatul muin jadilah fatul wahab jadilah ikna jadilah bugiyah jadilah tufah jadilah majmu syarahna syarah raudhah dan lain sebagainya bacaan ku urang eta dinil haq secara syariat
ya Allah di jerona ya perjalanan menuju Allah secara khusus teu dibejakeun thariqah ku Kangjeng Nabi tapi ku ulama ahli batin di ngaranan dek pake ngaran dek henteu tapi menuju batin untuk menuju hakikat. Ya Allah ya Rabbi ini kurang kumaha wadi ini hak nawa agama nu hak bener sok tinggal tuturkeun ku urang geura Kangjeng Nabi mawa dinil hak yakni agama Islam tuh ngiraheun dek di mana orang membahas tentang agama nu dibawa ku Kangjeng Nabi urang teu kazamanan ka Kangjeng Nabi teu kazamanan ke para sahabat teu kazamanan para tabiin urang mah kuari zaman-zaman urang teangan kuari ulama-ulama anu lurus anu akadanan warasatul anbiya 100% mah atuh 50% atuh tidak ada kuda himar pun anggap kuda gitu geus bae tapi nu bener dinil hak mawa anu lamun tolak tilu bain kubro ulah tolak tilu jadi hiji iya kan jadi bahaya kuari Masya Allah kali sekali kredit haram dua harga nu berbeda haram teteh dua akad dua harga nu berbeda haram ulah suka haju di halal-halal haju di dalilah je duit bang bunga bang masa sih aya duit reuneuh haju anakan di mana dongeng ye embe anakan mah kebo anakan mah pamajikan sia tareuneuh masa duit di bank di deposito jadi anakan iya keluar tina dinul hak je pake aturan-aturan anu moal kebal hirup di alam dunia cek Allah halal halal cek Allah haram haram cek Allah perintah laksanakeun cek Allah larangan tinggalkeun moal kebal deui kaburu tsunami sia Masya Allah urang keur meujeuhna ngridit keur meujeuhna nyokot duit bank ku nafsu teh paeh wallahu alam di jero kuburna bakal piku mahal ih henteu sieun sia teh bakal disiksa urang di dunia mah aya orai lumpat kunaon aya eta kredit teh diingu ku sia eta teh seuneu nu sabenerna aya kalajengkingan sagede kieu doang lumpat besi diseureud ku hokokna ka awak urang teh kunaon atuh aya duit bang dicokot maneh eta teh kalajengking sagede gunung Uhud teu kabayang eta ya Allah ya Rabbi aya diparentah kawin ku sia henteu dilaksanakeun lahan zina bae urang hiji dua nyandung sia masalah diperintah ku aya nu diperintah jadi cemoohan aya zina henteu kunaon sih kawin aya yang mah kurang kene dua telu kurang kene obat kurang kene keboplen teh mah ya Allah ya Rabbi jelema duaan baheula keur di pondok teh ngabatur kabladina nu saurangna getol jasa ka masjidna Masya Allah unggal berjamaah aya bae diperhatikeun ku manehanana teh 1 tahun 2 tahun hebat amat ya si budak berjamaah tanya ana hayang nanya ke ente kok sisen amat sih terutama subuh ieu berjamaah hebat amat naon sih rahasiana oh boga pamajikanna 2 nyandung nu bener ih masalahna kumaha nyandung teh kieu lamun urang keur anu di dieu engke digeing ku pamajikan Kak berjamaah Kak alhamdulillah lamun keur di itu sarua Kak berjamaah Kak ya Allah ngageing bae bahkan lamun keur aya saimah ngeunaheun nu saurang ngahudangkeun nu saurang manehanana nyadiakeun bajuna kan mantep komo subuh mah nu saurang ngahudangkeun Kak subuh nu saurang geus nyadiakeun tah bajuna Kak geus mantap aing mah masyaallah berjamaah teh kageing ku pamajikan tuh ceknya bener oke ya iya mah konsep bagus kok sia bae hadena aing ngobrol jeung sia yes aing nek nyandung lah maksudnya supaya berjamaah aing mantep bener nyandungnya ya Allah ya Rabbi ngaleuwihan tinu tadi barang nyandungnya di masjid bae ya Allah sarang ka mamana di masjid bae ditanya deh ku batur ada siap kuring nyelehkeun aing mangan syukur waktu sholat doang berjamaah siapa terus bae heeh sia naon nih gara-gara nyandung aing jadi hebat kieu emang kunaon gitu atuh aing balik dicarekan kuno itu carekan we maning di masjid
aing gara-gara nuturkeun konsep sia jadi aing teh balik wari lah aing geus di masjid bae geus pokona geus satungtung aing teh diteangkeun ku pamajikan geus aing di masjid bila perlu aing nyeun kamar di masjid teka beneran tamade ya Allah ya Rabb teka beneran aya deui jelema asal keur tenang deuleu lalaki ngaluarkeun dompetna di deuleu oh iya asal aya kareuweuh nyokot deui dompet asal aya kapusing nyokot deui dompet di deuleu asal keur ujungna marah batur teh dulunya marah deuleu dompet ku pabaturanna kan diperhatikeun aya eta foto saha nu di deuleu bae pamajikan geulis jasa meureun sok aya nyaho aing going ka deuleuna asal aya naon sia deuleu foto pamajikan emang geulis jasa tanon kudu aya nyaho rahasia aing boga hiji-hijina pamajikan teh mantap ku aing di deuleuan bae oh jahe hebat sih mah ya hebatnya ontak itu sih teh nulikeun foto bae emang aya naon sih sia hanya rahasiana pamajikan aing teh eueuh tanding geulis lain galak asal aing deuleu bae batur galak deuleu foto pamajikan can sabaraha asal aya pamajikan batur ngajebi deuleu pamajikan eta mah kecil dibandingkeun jeung pamajikan aing nanaonan mantak aing asal deuleu bae ka foto pamajikan aing tiis hate aing sebab lawan eueuh tanding galakna deuleu batur garalak teh leutik kabeh ge beuh nanaonan teu nanaonan nasib aing kos kieu meureunana eta pamajikan eta ninaeun eta nyaho teh dinilhak nyaho lain teh kos kitu aya deui pamajikanana keur tenang misalkan aya di mah barangnya neuleu maca buku ceuri cicak salaki da kot cerik sih maca Quran apa baca sholawat apa maca buku bisa jadi cerik itu geus diantep isuk keur tenang deui baca deui cerik deui cicak salaki da cerik teh bae ditanya ngadeukeut neng maca naon sih teh cerik baca buku hebat amat bisa jadi kecerik gitu enggak kok bisa hebat gitu kakak baca di orang yang baca Quran baca buku datang ke cerik gitu pasti kakak mencari orang neng kunaon kita maca ieu maca naon eta maca tabungan kakak BAKB saldoan cak nasib hirup ka hareup bakal kumaha goblok siapa wajikan baca Quran tilok cerik baca sholawat tilok cerik zikir tilok cerik tapi maca tabungan beak cerik pamajikan tolol sama kos gitu mah neraka tau pamajikan wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq Kangjeng Nabi teh diutus ku Gusti Allah teh tegar jeung kuat sebab kehendak Allah bil huda mawa Al-Qur'an pituduh mukjizat anu luar biasa oge mawa dinil haq deuk nyaritakeun naon di Kangjeng Nabi datang ka leutik-leutikna hukum nu samar di Kangjeng Nabi mah lantaran informasina langsung ti Gusti Allah ialah dinil haq ini mimiti tenang datang karada keras datang ka Kangjeng Nabi teh titah perang atas perintah Allah liyuzhirahu 'ala dini kulli Kangjeng Nabi teh diutus mawa mukjizat mawa dinil haq anu ku Gusti Allah erek diluhurkeun Kangjeng Nabi melalui dinul haq melalui Kangjeng Nabi ala dini kulli nyelehkeun agama-agama lain jami'il adyan al mukhalafah lahu selain daripada agama Islam dek diluhurkeun ku Gusti Allah Islam nyelehkeun agama-agama Yahudi Nasrani jeung agama-agama nu lain cenah keuleun pala musyrikun walau karihal musyrikun terbukti
melalui peperangan Kangjeng Nabi, bisa ku musyawarah, bisa dengan cara limit, ku cara limit. Cek bahasa urang Bandung macaina herang laukna beunang, limit lalauna. Masya Allah, ngeunah lamun geus teu bisa beunang laukna ubek diubek. Nah, bahasa ngubek eta bahasa hebat eta ubek. Anu bisaan mah pan mana nu lento nah nu nongol nenggak eta lauk ngaranna. Lamun bisa newakna ieu mah ngubek kongko aya lauk ditewak molos deui. Tah aing geus kos kitu sok ngubek mending cicing bae di luhur. Geus bandingan ge menta tah eta kos kitu. Nah, beres ubek masih kene can beunang kene bae lauk, can nenggak kene bae lauk, tahu deui kena koredas. Lemes tak koredas. Beres. Sarua dalam rangka dakwah ge. Urang ngadakwahan jelema supaya caina herang laukna beunang lalaunan atuh urang carana anu kudu dibere anu kudu dinasehatan pan aya nu lapar mah teu bisa dinasehatan. Assalamualaikum gusana duh kula ti kamari candar kieu jelema mah nya ieu jelema mah lamun anu teu kuat nasihat tah bakal ditampilin tah ku jelema ka dieu sia kiai goblok sia kiai aing lapar ieu teu perlu nasehat aing mah ditampilin sia ku kiai. Jelema anu butuh dahareuna lain nasehat. Waalaikumsalam cek datang ngaji pendi hebatnya nama. Ieu kunaon aing ti kamari kula ti kamari candar atuh salah saha. Je sanu nita. Nah, ieu mah teluh bakal ieu mah. Kayak lain gitu. Assalamualaikum. Abdi di kamar candar. Cicing. Cukup teu sabobokos ya. Saboboko. Ieu aya. Ieu kula tas becet embe. Tah dagingna semur, tah saboboko ros bawa ka ditu. Bener ya Kiai, bener. Hasilna ke bayar ka dinya. Teu beres deui bae. Entah walillahi taala. Oh, jangan ngageter-geter ngadoakeun lagi. Masyaallah. Mudah-mudahan. Cak Kiai ngaragaji tah naon teh sia. Ese ngomongnya na asli na teh kos gitu. Nah, iya. Jelema boga ka bogo, haju nyana teh hayang dikawinkeun ku cak aing mas ya ulah wakakawi. Moal bisa teh. Di sebab geus aya jalinan cinta. Geus luar biasa. Bah ieu mah geus teu kuat kumaha. Cak aing mas ya ulah wakak kajeun ku edan teh budak kajeun ku kumaha. Kulantaran unggal poe bebeja ka bapana kawin. Coba ka dieu sih fotona aing mah hengel da. Aing coba foto babena sia ka dieu. Ieu tah fotona. Cek bapana mun bisa sia neangan deui mah jang abah bae. Tolol da bapana nya. Aduh goblok da bapana. Orang bajingan bapana. Masya Allah. Batur mah mata keranjangnya mah 3 keranjang. Liyuzhirahu 'ala dini kulli. Gusti Allah tidak galuhurkeun agama melalui Kangjeng Nabi diutus dibere huda dibere dinil haq ngembangkeun dinil haq melalui Kangjeng Nabi ngelehkeun seluruh agama Yahudi jeung Nasrani hengkang ti Mekah jeung ti Madinah dijadikeunlah tanah haram mantak nu ka Israel nu ka Syria nu ka Syam ayalah catatan sejarah na Yahudi anu ka Israel Nasrani ka Suriah awalna kos kitu ka Suriah tah eta teh eta bibit awal Nasrani di dinya mulai dikembangkeun ka dieu ke Eropa kerjasamanya na Yahudi jeung Nasrani kerjasama untuk menghancurkan Islam politikna sisipan ku Yahudi jeung Nasrani ekonomina kitu kene budayana kitu kene lain sakadar Amerika jeung Eropa jeung Australia tapi kuari coba terus ke mancanagara termasuk di Indonesia kuari Quran sekadar dibaca
didengungkeun dimusabakohkeun cukup dibere piala Mekah Madinah cukup dibere penghargaan ye hasil daripada musabakoh amalkeun ta Al-Qur'an di Indonesia dibom sia amalkeun ta Al-Qur'an di Indonesia tembak sia minimal penjara sia kos gitulah demantak geus eta urang-urang we kuari sebab teu akur zahirna urang dukung pemerintah untuk kebangsaan untuk keselamatan tanpa aya pemimpin bahaya pertahanan dalam negeri polisi hukum-hukum bahaya pertahanan luar negeri TNI cilaka mun batur nyerang secara jang keselamatan bangsa jeung negara dukung selama benernya ngalaksanakeun anak tetapi untuk jang mendekat kepada Allah urang teu bisa babarengan jeung kos kitu khusus be urang jeung Gusti Allah teu kudu dikomando ke pemerintah ketika aya fakir miskin teu kudu dikomando ke pemerintah ketika fuqara teu kudu dikomando ke pemerintah ketika urang dumadeus ka Gusti Allah teu kudu dikomando urusan-urusan kos kitu mah asal dikomando urusan agama ku pemerintah silaka geus lain agama deui urusanana kabelit ku urusan proposal bae administrasi anu dijituna lain kokocoran murni getih masyarakat rasakeun ke di akhirat di dunia keneh geus karasa murnikeun eta Gusti Allah urusan kos kitu hiburan urusan ieu lain deui tapi teu saeutik boro-boro di Indonesia di Amerika nu diangkat jadi wali loba di Inggris diangkat jadi wali loba di Jerman nu diangkat jadi wali loba di tengah-tengah negara nu lain negara sambarangan negara Yahudi negara Nasrani tapi wayah diangkat jadi wali mah jadi wali bae di Mekah deket ka Baitullah dasar dek diangkat disaruakeun jeung Abu Jahal mah Abu Jahal bae di Indonesia jauh ka dia ka ditu atuh adem ayem bae adem ayem tenang Indonesia pang tenang-tenang na jeung pang mahmur-mahmur imah jeung sumur doang gua Masya Allah beak kabeh kuncek tapi tenang sebab naon pengajian di mana bae aya musola jeung masjid dibuka 24 jam coba di Yordan coba di Mesir coba di Maroko coba di negara-negara lain masa masjid sih aya waktu-waktu sakumaha kantor di Maroko sakitu negara Islam tetep bae aya waktuna di luar waktu salat kunci di urang nu tas main gaple ge ka masjid ngedeng di Indonesia mah hebat jasa Masya Allah teu budak hebat amat cek urang THS di masjid horenganan bebeakan tas main gaple barang aya kiai kadinya make sendal kulit nyanana eueuh sendal kulit kiai eueuh deui eta di urang tapi tenang we kiai na ge geus ikhlas kana ikhlas kiai na ge meureun nu tadi teh atau manu nyokot geus didoakeun leh mudah-mudahan sing salamet tuh masalah di Indonesia mah teu kayak marah piawai di Indonesia ya di urang ya kejadian kemarin lamun di luar negeri geus gontok-gontokan kuari perebut calon presiden lamun di luar negeri geus aya kudu ditembak tapi di urang mah adem ayem biasa bae geus ta ieu kehebatan di Indonesia teh modal kos gitu negara mana modal kos Indonesia iya atuh sabodo nyana-nyana urang-urang ke wae milih mah tuh kumang ke bae sia masuk sareri bae maksudna kadinya deui sia memang perwatakan meureunnya tenang we gotok-gotokan engke mah henteu negara urang buat tiis tuh masalah Masya Allah karim ngan lamun geus hudangna Indonesia boga sejarah boleh dikira dipantau ku Amerika dipantau ku Australia dipantau sebab naon Indonesia boga sejarah Indonesia mah lain lalagaan ketika Belanda ngudag muslimin muslimat ditukangeunana aya jelema nu neleukeun ketika Belanda eueuh copot urut telapak kakina doang dibacaan bismillahirrahmanirrahim paeh Belanda di urutna doang urutna nu mantap ka awewe ge kitu we cokot sempakna kulub sia ilmu dukun tah mah lamun bisa cokot geura buukna 3 bae ayo cokot buukna 3
kumaha acara sabisa-bisa cokot bukun mun bisa mah sebelah hiji tukang hiji cokot tek hijikeun langsung tuh tenda di pucuk awi kaluhur hese kawin Masya Allah ngagantung waris atuh eta kos kitu satungtung eta buuk di luhur kitu bae terus teu kawin-kawin datangkan ini Indonesia hebat kos kitu hebat ieu mah maksudna keur carita ilmu kos kituna tah Amerika ge nyawa dia jelema dipake ka embung bae ku awewe cokot deui sempakna atawa buukna talikeun di tang pucuk tang kawi kabawa ka luhur angin kikieuan oh pendi asal ketebak angin oh pendi oh edan kabehan pendi edan itu edan harar edan pelet nah ieu mah lain kitu liuhurahu waladini kulli Gusti Allah dek galuhurkeun dek ngalahirkeun agama Islam melalui Kangjeng Nabi dek diluhurkeun ya'lu wala yu'la alaih masyaallah ngelehkeun agama keseluruhan sadajan musyrikin teu teresepeun keheuleun walau kalihan musyrikun Allah manghendake luhur bae cuman kuari kadeul Islam teh di jajaran kedua jajaran kahiji teh Kristen berikut Yahudi jajaran kedua adalah Islam nah ulah kaget sebab satungtung ayat keneh nu zikir moal kiamat berarti terus makin surut bakal shibron bisibrin bakal balik deui ka zaman jahiliyah ke judi bakal loba deui kuari geus ternyata anak zina berarti anak aya loba anak zina loba nu zina perjudian, perzinahan, permabokan, perekonomian bakal balik deui ka zaman jahiliyah. Islam bakal ninggalkeun agamana shibron bisibrin sajengkal terlena ternyata horenganan geus jauh urang ninggalkeun Islam. Kuari lamun eueuh kiai-kiai nu ikhlas dakwah di majelis taklim, di muludan, di berbagai tempat wallahu alam nasib Indonesia. Ngan untung bae masih keneh aya keneh nu ikhlas minimal setengah ikhlas lah. Setengah ikhlas mah aya saparapat lah tapi nu ikhlas anu ikhlas beneran eta anu nyieun gede da agama nah ieu gel yuhurahu aladini kulli eta di zaman Kangjeng Nabi dilanjut ku para sahabat dilanjut ku para tabi'in dilanjut ku ayeuna emang kehendak urang lain tetep bae wallazi arsala rasulahu utusan Allah aya dijadikan ulama warasatul anbiya tegernya pastinya nage mawa bil huda ku cara Allah hudana Al-Qur'anna dicekel ku manehanana kieu dibawana wa dinil haq ngembangkeun agama teu perdasieun nya nama ku caranyana limit supaya caina herang laukna beunang luhur agama kehendak Allah dek diluhurkeun melalui seseorang atuh bambarieun Allah mah yulihi ala dini kulli sahabae ngadengekeun sahabae nuturkeun sahabae merasakeun atuh emang kehendak Allah mun diaku bae ku kiaina bakal kahijab jauh asal tadi aku nyanggakeun sadaya-daya ilmu ti Gusti tanaga ti Gusti sorak ti Gusti batur nu datang ke ti Gusti ieu mah horenganan tajalli Gusti kakara luhur ta agama sok gerage dek sahabae ngadengekeun bakalna ngarasakeun siraman sebab ieu ilmu teh kapan cai batur teh ieu ngadengekeun teh ibarat mandi lamun cai lah herang atuh kan tiis bisa nunduk tah jangan nanti hees bisa ya caina tiis cenah ieu mantep biasa ieu masana cai gunung karang cenah tiis bangkon di luar mah geus biasa bungkus bani kosro benang hutang ngomong deh tapi lamun nu kaluarna cai ilmu nu kaluar eta adalah merupakan caina kotor kan jelema ge embung mararandi ketika kiai ngadaruit pamarentah kotor kadengena sok saha nu daekeun ngadengekeun kiai ti pamarentah moal daekeun cenah kiai mah sok amat aing keur sok-sok supaya kasoan eta teh jadi ilmu sok eta teh jadi ilmu sok kedah dengekeun ku kiai nu di organisasi dengekeun ku siap pengajian kiai anu di partai Golkar partai PDI gaji lah ieu lain urusan partena teuk celi anjing datang ka daekeun ngadengekeun bae
ciri aing mah ulangan 2 dari anjing. Memang kunaon gitu, cai nu kaluarna kotor melekeun rukun wudu sarua pada rukun wudu, tapi ieu mah kiaina kiai salapi anu teu kapake ku pemerintah, mun kapake mah pagon kana ge. Atuh Ki Pudoli teu kapake bae nya bisa luyag-loyog ngaji ge. Mun kapake mah atuh nya mah inohong. Nah, ieu lamun geus kos kitu hikam aji kunyana, ihya aji kunyana mal ngeudaheun kadengena. Sebab naon? Lain cai heran nu kadenya. Hikam tinggal hikam, ihya tinggal ihya. Tapi lamun dimurnikeun, oh ieu mah pemerintah. Hayang. Ieu bariba. Kagok leutik. Hayang. Mulus ka Allah. Sejuk kadengena. Ngeunaheun. Mandi kan urang. Masyaallah. Kayak nunggu andai iradi mandi deui urang. Iradi mandi deui kuku ceprakan mandi baengan. Ayo make samping teh. Panjang dah liuzirahu ala dini kulli. Guys, seperti etalah kehendak Allah di zaman Kangjeng kabelah dieuna dilanjut ku para aulia-aulia Allah teh suung-suung unggal negara, terutama Baghdad, Maroko, Mekah, Madinah, sadajan ku kumaha ge loba para wali-wali Allah. Boro-boro di Mekah jeung di Madinah ngan teu kaciri we. Sangkilan di Amerika, di Inggris, di Cina, di Jepang. Mun eueuh wali Allah, beuh cilaka. Komo di Indonesia mah wali murid ambuala ya luar biasa. Wali-wali daya loba jasa. Wali Allah mah wallahu alam. Mantap Ki Abdul Halim mah baheula. Ki Abdul Halim mah neuk kabeat jelema teh aya 5 ngajajar deuk asup tarekat. Ieu diterima, ieu henteu. Geus nyahoeun nya. Kajeun teuing ieu mah henteu mondok, ieu henteu mondok, mondok kan biasa doang teu boga santri, ieu mah ustad biasa bae, ieu mah boga santri. Kajeleuan ku Ki Abdul Halim mah. Ieu hiji terima, ieu mah teu tilu. Enggeus bae Ki Abdul Halim mah tegas. Nu ngotot pan kiai mah nya abdi bareng ka di ulama nya mah nya, geus urusan bae santri sia ka ditu. Sia mah boga santri hayang meuli Fortuner dia mah, kos Ki Pudoli bae sia mah. Tungtu make Ki Pudoli beta lampiasanana padahal masih ge sarua. Aduh ese dek norekat eureun dagang ai kebergantungan ka dagang mah eureun jadi PNS ai bergantung ka PNS mah eureun jadi guruna ai bergantung kana kaguruan mah eureun nyaina ai bergantung kana ka kiaiana mah. Ieu teh dek dibere ilmu mutiara supaya ngagenyai awak urang teh boga ilmu amalkeun supaya timbul keyakinan hiji bae minallah ilallah titik. Abdi nyangakeun beung teu-teukeun tigoro-gorokeun abdi teh ayeuna mah kumaha mama bae deuk dikukumahakeun ge balangkeun sia ku aing daek asal balangkeun jeung mama-mamana terus sia mah kitu. Abdi mah beneran ti luhur sausa pramut ti handap saibas dampal nyangakeun sadaya-daya ka mama panguruskeun abdi lantaran abdi can nyaho jalan ka Gusti. Iwati masrakeun sadaya-daya ka mama lantaran mama nu geus apal ka jalan ka Gusti sebab mama pernah dituduhkeun ku guru mama geus aya nuduhkeun guruna deui guruna geus dituduhkeun ku guruna deui ujung-ujung nama pan Kangjeng Nabi nu nuduhkeun. Kangjeng Nabi teh nungtun ka Sayyidina Husain ka Sayyidina Ali nungtun ka Sayyidina Husain nungtun ka Ja'far Shadiq Ja'far Shadiq nungtun deui terus ditungtun datang ka mama teh anu salah sahiji nu ditungtun ku guru nu geus nyahoeun ka Gusti Allah ayeuna abdi keur meujeuna poek geuneuk maleuk poek mongkleng butaratat pejahog kana jalan abdi nyanggakeun ditungtun ku mama mangga kumaha cak mama bae siap sia lamun teu tani siap sia lamun teu dagang siap eureun dagangna daek lain daek deui jasana jan dagang ge rugi bae sia mah daek rugi dagang guru siap eureun jadi guru siap pokona mah deuk kuku bage siap jasa abdi mah kumaha guru bae abdi mah deuk kumaha ge dahar atuh mah nya guru teu mere
tuh siapa pan ngaberatkeun ka aing lah siapa tuh ujung-ujung nama ku mah guru bae mah pamajikan ge dibawa ka imah guru aduh cak guru imah tsunami bager ge bager atuh bager tinggal bager ten abdi mah bebeneran deuk ngagantungkeun diri ka Gusti Allah ngancan nyaho jalan abdi teh mama saya atuh kitu mah mangga puasanya kumaha mama bae oga tuh puasa guru ai mama ai murid tidak puasa guruna dahar teu waktuna suku-suk ngawuduk 2 piring berang saeutik dahar beneran tadi mah wuduk dok can dahar bentuk mah berang makan siang encan ngopi teh manis rokok ngeleput bae aya deui berkat di dahar ku sorangan bae cek murid sial teh guru aing teu meunang dahar aya dahar bae suudzon ka guru kade sia ka aing nganggap dahar bae nya atuh lain nganggap jak kadeuleu itu kadeuleu mah nganggap ieu mah kadeuleu mah aja sia suudzon ka aing balik sia ka ditu ulah kitu mama sia suudzon ka aing deuk kumaha teu suudzon atuh jeung ngabibita kula pahan aing mah dahar ge geus nyaho ka Allah ai sia mah pancan nyaho ka Allah nu mantak dipengkek heula besi ku nafsu kanyahoan mama lain nafsu kumaha ya dalekeun ya tah urut dahar mama tahnya tah daging hayam kumaha mah ditepak geura ge blak tuh jadi kotok deui tah lamun saya geus bisa kos kitu los deuk dahar bae ge aduh mama nyen peternakan bae tuh kos kitu mah tawa goblok ka mama kos kitu jasa tah mah atuh mama mun kos kitu mah nepakan bae kula nu ngajualan murid ablon lain gorekat edahan ngajak usaha ka mama aduh Gusti Allah nu agung Masya Allah ku hari didik mulai saya di beatnya maka artinya di beat ya ieu teh deuk ninggalkeun dunia di dunia keneh ninggalkeun dunia ulah aya ta'alluq bener ninggalkeun makhluk padahal ruang riung jeung makhluk tapi hate deuk ninggalkeun makhluk sebab hirup jeung makhluk riweuh mangga tinggalkeun nafsu sebab nafsu kendaraan setan moal beres urang lamun encan bisa ninggalkeun nafsu mangga mama tinggalkeunlah setan sebab setan innasyaitana lakum atuwwum mubin mangga ditanya deka mana maneh deka Allah aya Allah aya di mana eta buku nu jan nyaho abdi oh bener saha nu geus nyaho mama cak saha sia aing teu nyaho atuh aing mama teu nyaho mah meureun abdi ge diajak ka kejebur ku mama abdi yakin ka mama sebab mama pan geus dididik ku guru mama teh wali nyahoeun ka Allah sia yakin ka mama yakin naonna bae teh abdi mah nyanggakeun sadaya-daya ka mama hek sia ka mana deuk ka Allah di mana Allah wallahu alam menurut keyakinan saya Allah aya atuh aya di mana wallahu alam can nyaho pangnungtunkeun abdi supaya nyaho ka Allah bener aya kitu mah sia ka Allah kan naon nu ditinggalkeun dunia makhluk nafsu jeung setan geus siap di jero hate siap deuk ka mana deuk ka Allah Allah aya di mana can nyaho Allah mah dina Al-Qur'an wa huwa ma'akum aina ma kuntum Allah bareng jeung anjeun deuk ka Allah aya di diri anjeun atuh abdi Allah keheul ngomong haju jadi Allah bae sia kakarek di beat teh jaheunya tuh deuk ka mana maneh deuk ka Allah Allah na aya di mana wa huwa ma'akum aina ma kuntum innallaha ma'ana
aya di mana di diri urang maksud di diri urang teh kumaha can nyaho nah dituduhkeun ku Muhammad neangan Allah malain kudu ka gunung jaya di diri urang sebab cek Al-Qur'an wa huwa ma'akum aina ma kuntum ndeka Allah mah neangan lain kudu ka leuweung ja Allah mah dina Al-Qur'an wa huwa ma'akum aina ma kuntum aya di diri urang ndeka Allah mah lain kudu haju nyingkiran manusia lain haju kudu ka leuweung ka gunung ka kota ka mamana di diri urang Allah mah atuh kudu kumaha aji diri urang mentek disebut ngaji diri tinggal nu ngahalangan ka Allah nanaon sebab Allah nama aya di urang wajan apeng-apengan ka gunung bakal balik deui ka diri urang sebab wa huwa ma'akum aina ma kuntum apeng-apengan ka leuweung balik deui ka diri urang sebab wa huwa ma'akum aina ma kuntum wajan teuing kumaha ge puasa bae oge balik deui ka diri urang sebab wallahu ma wa huwa ma'akum aina ma kuntum wajan teuing dahar bae oge da balik nama ka diri urang keneh bae wa huwa ma'akum aina ma kuntum urusan-urusan puasa urusan dahar urusan hudang ti peuting jeung henteu hudangna eta mah urusan satu perjalanan ai endek didatangkeun mah ku Gusti Allah henteu kudu hese sebab wa huwa ma'akum aina ma kuntum mohon mamaka arti tok mulayan yakinkeun Allah aya di diri urang wah terah jadi Siti Jenar ya aya belah mana tuh sama nanya deui bae belah mana tuh Gusti teh Allah teh ulah kudu ditanyakeun belah mana eta mah sebagai ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum artina maneh henteu ka Allah ninggalkeun dunia makhluk nafsu jeung setan nu diteangan Gusti Allah sementara Allah cek Al-Qur'an innallaha ma'ana wa huwa ma'akum aina ma kuntum balikna ka diri urang berarti aji diri naon nu mantak ngahalangan ka Gusti Allah sebab ihsan teh cek Kangjeng Nabi ge wa huwa ihsan mah ente ibadah anta budallah ka annaka tara wa illam takun kanahu yara ente ibadah asa neuleuh ka Allah mun teu bisa asa neuleuh ka Allah asa dideuleukeun ku Allah mun geus jadi urang asa neuleuh ka Allah Allah asa neuleukeun ka urang neuleuh ka Allah Allah neuleuh ka urang eta lah jadi aikos kitu mah perasaan burunganan mama geus urang ka mamana ge rarasaan asa dideuleukeun usaha urang asa neuleukeun eta kan rarasaan nah supaya jadi rarasaan urang kos kitu kumaha maka dibeatlah ku guru ieu lah laksanakeun saeuting baca ku manehnya sholawat heula kumaha sholawat si mama dan salat ka Kangjeng Nabi nu boga kunci surga adalah Kangjeng Nabi nu pernah dibawa ke surga ku Gusti Allah adalah Kangjeng Nabi melalui Jibril anu kuari nyekelan kunci surga teh Kangjeng Nabi aing dipasrahkeun kunci surga ka Nabi aing maka sia mun teu loba maca sholawat ka Kangjeng Nabi moal pisah sia ka surga kajen ku kumaha ge lantaran nu boga kuncina adalah Kangjeng Nabi aing lobakeun heula atuh maca sholawat anu boga kunci dituntun sebab Kangjeng Nabi teh uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir ya Allah kakarak dididik ye jaheunya sing loba maca sholawat sok sapeting sabaraha maca sholawatna 1000 maksud maca sholawat apa dipake ka resep ku jahe tuh sia ngolembar deui bae kakarak cikeneh cenah deka Allah ka jahe deui masalahna ieu ai subuh paheula-heula udang antara mata jeung eta ajulan mana heula eta mulai di ku guru sing tenang ya cicingna di dia tuh cicing di dia tah nya jaku kumpulan sapoe sakali atawa saminggu sakali moal bisa tuh teu kumpul mah teu kanyahoan maneh leuleus jeung heurasna coba ya kanyahoan leuleus jeung heurasna besi leuleus urut nah ieu tuturkeun nya tuturkeun lain sembarangan teu bisa sabulan teu bisa sataun Imam Ghazali 13 tahun Imam Syafi'i 3 tahun terus berbagai-bagai gitu Imam Zaid Abdul Qadir Al-Jailani 3 tahun
kemudian nu lain-lain deh aya nu belasan tahun teu usul-usul ketika rek maot karak usul itu rahasia Allah nu ngausulkeunana mah nu penting cita-cita urang nande ka Allah berangkatna melalui wali yang mursyida wali nu mursyid guru ngaranna nu nungtun nu ngausulkeunna mah tetep lain guru hanya cara-cara jeung metode-metode guru mama tapi we murid anu nyaan kemudian dididik teu usul hampir teu aya hampir jarang tetep bae eta mah sakadar bahwa ulah diaku eta teh nang guru lain nang Allah kajeun kumaha bodona ge jelema sakola ngitung bisa bae bodoh jasa masantren tetep bae ngaji amil mah ilam annal awamila finnahum bi'atu amilina bisa bae labjatun tarkib gusya labjatun dihareupeun guru bener 5 balik 7 balik deui bisa ka ditu nam segoblok-goblokna ari dididik ku guru bisa bae sok sia baca kuari bisa kalau orang pesantren maraca kitab bisa bae ka jenting kumaha jeung teu kanyahoan salah sanajan salah embung disalahkeun misalnya salah kanyawan kuno kurang lembur itu masalah mah wes ya aing mondok nya salah sih teu mondok gagahnya na dihareupeun itu mondok mah datang maka imah emang aing salah ieu kueri dididik ku guru mencara batu mah ieu teh geus dibentuk tinggal dipoles tergantung kumaha batuna aya nu cepet dipolesna aya nu lambat aya nu teu daekeun herang-herang teh batu sial geus digesekan ge kelek da datang ka coplok teu daekeun herang eta batu horeng batu bangkong teu kumaha herang Masya Allah Muhammadun basyarun walaisakal basyari bal huwa yakutatun wa nasukal hajari Kangjeng Nabi mah bagaikan inten yakut mah sagede pentul korek api ratusan juta bahkan miliaran wa nasukal hajari Habib Rojak makos batu bangkong satrek hargana paling 500.000 satrek bandingkeun jeung yakut wa nasukal hajari eta mah digosokan kitu dek hera batu bangkong mah teu dek hera kalah ka kesel nu ngagosokan jadi picin ku jana jadi umpak tungtung nama nah gosokan geus dibentuk digosokan dipoles jadi kuari hera batu dibentuk geus dibentuk diasah diherangan herang manusia ge sarua dibentuk di pondok pesantren keuneunya maca kitab syariat kemudian dipoles-poles kuari make toriko herang jadilah hakikat. Ya Allah nah kuari manyana geus dididik ku guruna dahar niat ka Allah nginum niat ka Allah make baju niat ka Allah make samping niat ka Allah lillah sare niat ka Allah segala rupa ge niatna ka Allah silaturahim niat ka Allah ngaji niatna lillah ceramah niatna lillah ceramah lillahi ta'ala Allahu akbar aduh cek pudoli besi unu mere bae geus lillahi ta'ala tenang pud tah saya bagianan eta mah tuh geus tah urang geus dilillah belajar lillah teh moal bisa sabulan moal bisa 2-3 bulan setahun hampang diomongkeun nama lillah hampang diomongkeun nama ikhlas horenganan dipraktekeun mah hes ketika aya kiai nu ngariungna hayang berkat ketika aya kiai ngajina hayang dibayar ketika aya kiai silaturahimna hayang pangagung naon bedana jeung nu bodoh ngawarung maksudna duit kiai ceramah maksudna duit alhadin sawa beda tipe doang
nubodo mah bisnis sayang boga duit kiai mah ngariung hayang boga duit akur bae maksudna ngariung jeung bisnis tujuanna duit keneh geus teu bisa dibedakeun si kiai jeung si bodoh dina maksudna duit keneh mah eta ilmu ngan sakadar jadi hiasan doang nu mantak ilmu teu bisa ngasupkeun ka sorga lantaran kadang ilmu jadi hijab ketika ilmu dimaksud dunia jadi mui maksud dunia mui tinggal mui pinter tinggal pinter naon bedana jeung si Edi anu dagang toge naon bedana jeung si Udin anu dagang jengkol si Udin dagang jengkol maksudna duit si Soleh jadi mui maksudna duit atuh hebat sarua pada duit doang nu ngabedakeun dalil kiai mah bisa ngadalil si Udin mah teu lantaran bodoh dalil tinggal dalil di akhirat mah lantaran tujuanna sama-sama dunia bareng bakalna berjamaah di neraka jahanam ditanya ku si Udin yai ulan pan yai ka neraka ulah loba omong aing izin engke kuben kiai jadi ka neraka kieu pan kula baheula sok ngaji di kieu ulah loba omong ayo urang babarengan bae itu ke Habib Rozak aduh itu nu sanu geus hideung Haji Pendi aduh geus hararideung jadi areng kunaonnya ieu yai jadi ka neraka kunaon Haji Pendi ngomong Haji ente ka neraka tuh aing ngona maksudna emang dunia tiba lagi ayo dunia ge atuh pan meureun jabatur ge henteu kana neraka mah celok ngajakat terang-terangan nya di neraka mah geus kumaha atuh kuari mah bisa terang-terangan nya sumput salindung aing ge mah tuh dibeulem kiai kunaon ieu ka neraka lah Golkar gara-gara nu mah dan maksudna Golkar kumaha atuh eta tatina mah lillahi taala kaladaran di Golkar kampanye hese lillahi taala na kaseret ku DPR Golkar itu kiai PDI sarua kana neraka kene hambalaya dalil tinggal dalil tetep neraka bae tah lepaskeun dunia lepaskeun makhluk lepaskeun nafsu jeung setan eta teh lain sabulan 2 bulan mungkin setahun 2 tahun perang jeung ISIS mah gampang perang jeung Amerika mah gampang perang jeung Nasrani mah gampang artina gampang aya waktuna mungkin setahun mungkin 2 tahun mungkin 3 tahun selesai tapi perang jeung nafsu dimulai beak deka Allah di harita lah perang jeung nafsu ngaji kira-kira bakal ku nafsu libur silaturahim bakal ku nafsu ulah segala rupa bakal ku nafsu henteu kubatur diaromongkeun jeung teuing aing mah diomongkeun ge ka Allah doang anu ku aing adin meumeut dipake ka deudeuh ka rindu ku aing mah atuh salah umat saha eta anu ngurusan ai kos kitu mah aing mah rek urusan umat urusan diri aing mantak disalahkeun teh ai diri sorangan di urusan batur teh di urusan lain ulawak-ulawak nyalakeun can waktuna ku hari nu mantak urusan sorangan can beres urusan batur tungtung napana acak-acakan kuduna mah urusan urang heula sing rapi ketika ansrup di masyarakat ngaji teh ngaji bener lillahi taala ulah aya embel-embel di luar ngaji segala hayang amplop lah hayang berkah lah hayang pangagung lah iyalah gara-gara can bisa ngurusan diri geus ngurusan batur salah mulai ku hari geus rapi kahayang ieu mah ye kiai teh hebat di lembur teh geus istuning ibadah teh ibadah bae begitu aya nu mere ti pamarentah mobil mbuh yai tarima teh hayang ini kunaon emang jore hayang bagus aya teh akur ieu badak baki puloli waduh teu ieu mah bung pangagung bung pangalembung hiji aing mah dek ngajakan manusia dek dicokotan ti leungeun-leungeun setan besi terlena nyana dina paharaman ku aing dicokot perang aing jeung setan anu keur aya di perjudian ku aing dicokot di leungeun setan lantaran nyana kadeuleu ku aing keur dibabawa ku setan ditumpakan nafsuna direbut ku
ku aing dengan munajat ka Gusti Allah lantaran nyana geus eueuh kahayang di alam teu hayang diagungkeun teu hayang dibere teu hayang dan lain sebagai eueuh kahayang hiji be ridho Allah karak jadi herang ieu di lembur teh lamun geus aya nu kos kitu kasyaratil bayda fi suril aswad percis okos bulu nu putih dina tengah-tengah sapi nu hideung sapi hideung aya bulu hiji yang celing ka deuleu ieu ge sarua di mana geus aya kiai anu model kos kitu di tengah-tengah hirup piku kahirupan manusia percis okos bulu nu putih dina sapi nu hideung ka deuleu ku balerea eta meureunanan hese teuing teu meureun nyontohanana percis kos huis Haji Pendi ngan loba teuing teh mah huis deui malik teu ka deuleu deui teh mah atawa nu hideung di huis Haji Pendi panjana mah geus huisan kabeh jembut huisan aya nu hideungan kadeuleu sarua bae teh kitu-kitu keneh nah maka bakal kadeuleu engke pangkat wali-wali Allah kanyahoanana ieu adalah guruna nu ngadidik fala tu'rafu maratibur rijal maka tekanyahoan pangkat seorang wali ila bi ashabi kecuali guruna saha eta hebat amat atuh guruna Sunan Kalijaga saha itu teh kiai guruna Syarif Hidayatullah saha itu teh atuh guruna Sunan Rahmat saha itu teh kiai hebat amat atuh guruna Pan Kiai Golkar paingan beak kabeh kunyana guruna tugas gitu guru kencing berdiri murid hiber ujana bari hiber ki bae nama wer nah iyalah kajahoan pangkat seseorang adalah ti guruna sebab dididik ku guruna maka nyana seakan-akan kultus ka guru sebab guru anu nungtun nyana ka Allah urang kikian ge diuk padahal mah ieu teh keur ditungtun deuk dibawa ka lawang Allah seakan-akan Allah teh aya di satu bagian seakan-akan urang teh dibawa ka lawangna ngan aya nu asup aju aya nu balik ngan mayoritas balik kabeh udah sagupin asup nyana can keluar sahibul betna geus baralik geus deuleuan bae kebal teuing ngaji lapar can kaburu ieu ya dipersilahkeun ka karak dilempeng-lempeng ka jalan anu can berangkat anu deuk siap berangkat anu geus berangkat ai wusulna maka ditu Allah lah nu ngawusulkeun maka guruna wali muridna sok diangkat jadi wali minimal jadi solihin tergantung guru dek ngajak ke mana murid bakal nuturkeun iyalah moal kanyahoan pangkat murid wali kecuali kanyahoana ku guruna sebab guruna keukeuh ngajakan muridna dielus-elus dicarekan digulang gaper dibadug-badukeun lain dek dikukumaha dek diajak ka lawang Allah subhanahu wa ta'ala wa makhfudun bitabayah wallahu a'lam bissawab.